nganter barudak. Kayak kecil si Ucu nah. Kamari kamari Beli HP halus ke si dedenya. yang HP nih. Kan kudu online mati eta can hayu wae dek di online kun pas muka-mukaan cenah. Oh, nu pareum wae aten. Muka-mukaan cenah nulis baru nek difotokeun dikirimkeun aja. Mana enak itu eta di bawah. Coba pelakannya. Boga potna. Batur ngomeni kun ngujungna. Kemang Talusan di parapa. kemang talus teh. Oh jadi we cenah loba nu ararat teh. Oh, pan jaga cenah ratu. Dede Firman nya kitu kamari ka dieu bisa kenterkeun deui. Firman. Dede cek ente panu teh ka dieu yang dianterkeun supaya dede hayu ge getrek seueuneh da jadi deui cenah. Atuh cek ente ka eta deui ka Pak Asep deui ada teu cager cenah. Meuli obat atuh anu carane ka itoh teu cager kudu eta cenah kudu guyang kanu aya bau warirang cenah. Di mana cekeng? Di mana nu bau warirang? Tuh, apa? Meureun di cai panas ya, meureun gunung. Di Cipanas cenah. Nah, ada di Cipanas si Arut mah teu bau warirang, cekeng panas hungkul. Dan neh ge geus guyang teh di Cipanas Garut mah dah geus dibuka ieu mah cekeng teh ku ieu teh ku Bupati teh. Geus 2 peuting diberitakeun teh. Geus dibukanya. Geus dibuka deui cenah nama. Naon ngaran teh Ridwan Kamil leuwih. Bupati Garut teh.
kado itu panas sekentengnya itu panas coba warirang panas namun Warirang ada gunung ini naon ada oi warirang itu Gunung Talaga Bodas cenah kitu naon nyebutna teh si Dede teh Sumedang nih gunung Talaga Bodas gitu. Beneran aya beneran oge-oge aya urang Jakarta mah tuh tong nyetel lagu Sunda mewah dangdut nyuci aja gimana kemana mama kaki dulu ya kaki dulu ada atuh ya.
di jalan.
lihat tuh saya teh. Oh iya. Itu dia.